ngahirip sareng ngajerit. Dina umumna dilakukeun ku para nayaga atanapi pamain lainna ku cara patembal-tembal anu dimaksudkeun kangge ngaramikeun kaayaan atanapi kangge nasihat kesan bagja. Senggak biasa didangukeun dina pintonan kasenian sapertos keliningan, wayang golek, wayang kulit, tari, bujangga, celempungan, jenaka Sunda, sareng sajabana. Sora senggak biasana mangrupikeun sababaraha fonem sareng morfem, sapertos a, i, e, a, awe, sareng sajabana. Salasa hiji atanapi dua dina sababaraha fonem sareng morfem eta dipilih sareng disuarakeun ku masing-masing nayaga ku cara patembal-tembal atanapi sakapeung babarengan anu aya nadaan atanapi henteu aya nadaan. Dina pintonan senggak mangrupikeun bagian tina komposisi musik anu munculna iraha wae sareng sifatna improvisasi. Senggak biasana dilakukeun ku sababaraha urang nayaga wungkul sareng dilakukeun sabari tatabuhan. Senggak ngadamel musik jadi dinamis oge jadi dorongan kangge para panarima sarta ngadamel suasana pintonan jadi rame. Dina karawitan Sunda, alok nyaeta nyanyian atanapi kawih anu biasana dilantungkeun secara solois ku seorang lelaki. Sapertos anu sok didangukeun dina pagelaran wayang golek, wayang kulit, wayang cepak, piningan, celempungan, bujangga sareng sajabana. Di lingkungan karawitan Sunda, jalmi anu ngalantungkeunna disebat juru alok atanapi wiraswara. Syairna mangrupikeun pantun atanapi kecap-kecap anu nurutkeun kahendak penyanyi. Dina kahirupan karawitan Sunda, khususna keliningan atanapi wayang golek, peran juru alok penting pisan. Anjeunna sanes kangge ngeuseun kakosongan dina struktur lagu hungkul, tapi diangge oge kangge ngahubungkeun antara baris melodi anu aya dina lagu anu dinyanyikeun ku sinden oge harmonisasi komposisi musik eta nyalahara. Raden Gopala Syekh Alumampak Sumar-sumar pemanikan prata kacia-cia Rama Parama aja kaget ya kamu lah.
dengan non dengan jaga di Panjuna kan biasanya nggak jaga katutupan mana panggal dengan segala macam upami mah ketinggalan bisa kumaha sibuk nadala kempala kena main itu kena ngegetrek kena lagu itu memang hebat jadi itu jadi saya kena kopok nyandran renggan nah iya dibina Gatot Kaca iya ngagapankan ambak Gatot Kaca mana iri kantasa Gatot Kaca kawian iri kantasa Gatot Kaca mana biasa kata Bagaria memulit Budilah kambrung kasorang yudalawa segitu aja ini gantung ke tadi kan banyak pawayangan ada pakai atas ya sakit itu kan sakit kayak gratis teman majar ada di panjang hari ini punya pawayangan yang tak bisa sejarah satu si Cepot. Nah, kalau ngomongin si Cepot, neng lakukan buah kamu, neng kami kamu udah ngengkak, maka buah kamu. Ya, kaulan dia, kebenaran ayah mulai dewe bau, ya sok musik, pakai kau ke ayah. Jika ada mau macamnya, lebih mana jodohnya namun bapak profesor kaya berangkat ini dua jodoh mojalnya biasanya alamat tukang ke bagian terakhir orang mendingan ayah gigi kan kabin dia nanti si gana teh dah swantan lagi ada benten tina anu biasa nyata calu kan calu dan calu kalau dikembangkan di Paminaku Darso benten satu calu anu dikembangkan awal dulu orang di departemen kesenian Unpad atau nanti dikembangkan Fakultas Pertanian Unpad. Hari pertama ketinggalan lagu lagi lagu-lagu paulinan kurang lembut di Antarisa. Jantan Kampung Kurma pagelaran ieu teh biasana unggal sasi. Jantan waktu cerita jantan rektor unggal sasi. Kan eureun jadi rektor kayak program deui nyaina dikembangkeun deui. Ieu kan 8 hiji. Ya tujuanna ka hiji ngamu mulai
Terus orang hayang nemongkeun ka masyarakat yang seni Sunda teh endah pisan. Di antara bisa orang ningali kabeungharan seni sora. Di luar kabeungharan seni sora seueur kabeungharan situ. Nah, deh, temenin nanya deh bagi bahasa Sunda. Nah, deh, Panginten gimana? acara itu kan mau trip. Oh, Terus kalau kita entah agak ada tahunan. Baheula mah unggal bulan ayeuna tos ayeuna 2 bulan ke payun alaladirnya. Urang kira langkung 21 Februari urang ngayakeun pagelaran Apun Gencai monolog Apun Gencai dina versi bahasa Indonesia. Di aturanna. Kita naiknya 2 sasi ke payun insyaallah aya pagelaran. Yuk. Yuk,